eta ka pamajikan tiung euy ka bogoh urang butuhan tiung teh. Manya make tiung. Heeh, pane ka pangajian. Aya ka pamajikan aya? Nya eta keur buburu euy pamajikan mah. Oh, buburu di mana? Tadi Dokter Sukardi. Halus buburu nyeuseum. Halus. Urang maresep lamun ningali awewe kreatif, daek ngabantu salaki. Lumayan we, jang nambah-nambah meuli beas. Majikan. Darling, da puguh kuring teh dadar guling. Lain tumben oi we kieu geus balik bari samutut. Nya eta kuring teh dipecat. Dipecat ku naon, Pok? Eta aya bisulauna ulin ka ditu. Terus kumaha? Pan apal keur usum kieu. Dicaram ku kuring teh ulah ulin ka teu dokter. Pan bisauna teh gering, nya pasti we ka dokter mah nya ulin ka pasar. Neneng, ucuk mah, aing ningali nujuan diaweud teh. Meni hayang kumaha maneh? Tong sok kitu, anggur mah tulungan kuring teh keruwet. Aya kali neneng, ruwet aya naon kitu neng? Biasa jelema hirup mah loba masalah. Miluan lomba geraneng, moal aya masalah. Malah loba hadiah. Aya lomba naon anu bisa mecahkeun masalah? Lomba lari dari kenyataan. Hah? Abah, ka dieu. Aya naon, Pok? Ieu nih nyeri di puluh kieu. Bejana lamun kolesterol mah teu meunang ngadarungkeun minyak-minyak cenah nya bah. Ya nya teu meunang. Aya nu boga panyakit loba pisan pantranganana nya. Nya loba pantranganana, termasuk Abah. Abah ge kan boga penyakit gula. Teu meunang ngadahar nu amis-amis. Nah ari susu kumaha kitu bah? Tah, lamun susu mah Abah mah tara diinum. Nya di kumaha? Dicoo. Mandayeng, tumben aya nama tanggal sakit bulan. Kapok tuan onta. La, ana bukan tuan onta. Ente tak paham-paham. Ana wan saham. Wan saham. Ya, wan saham. Oh, deui nya. Ipo, pura. Halus atuh Mang Dayeng. Ayeuna mah tara sakit bulan mah. Nya, ayeuna mah rek jiga batur. Rek sareti peuting moal sareti beurang. Kapok kumaha tah? Maklum. Mun sareti beurang teh sakloba nu daragang. Naon hubunganna aja tukang dagang? Gangan yang gitu. Lain kitu. Nya kumaha tuh? Ye, harita teh kuring ngimpi. Kuring keur bobogohan, kabogoh kuring teh menta we jajan. Ngan kuring keur teu boga duit. Jadi we kuring teh era nepi ka ayeuna ka kabogoh kuring.